tehnya boga baju anyar meni alusnya abong import dah ieu teh nya meni alus seungit si emeh mah pasti kabit tahun mau bogaeun raya si emeh mah ieu teh basa kene dak di poe heula poe di dieu kitu ih dak eta ya si emeh gerak katempoan dah di mana nya di dieu ya nya di ucerit alus sabar nungguan garing ieu nya ucerit mah rek nyangan heula jambu ngale jambu Nana. Butuh duit mah. Dahara rasa. Yuh, ayo kumaha ieu teh gede. Kumaha nya euy ieu mah wananya. Teu ieu teh aing tarek kamu tuh butuh duit mah. Mama mawa nu kieu, ieu tarek dijual ka si Ijem usah nulungan ieu. Kumaha nya? Salah ih aing Gusti. Gitu. Hese, Ijem saya teh di mana sih? Cek aing aya nongol aing butuh duit ya. Muter-muter deh. Hese tuh. Mana tuh Ijem? Nah, eta mah jiga baju urang geuningan eta mah persis. Nah, geuning di poe di dieu nya. Moe apa aya menyolongnya? Ih dasar pisan. Ya. Aing euy aya nu nyolong boa nu di imah urang eta. Da bener eta mah. Harwa. Coba ieu teh da aing Ijam. Aduh anjir. Aduh nyeri. Aing dicokot heula da ieu mah bener nu urang ieu mah. Ya bener iman orang keula nah geuning bisa di dieu nya euy han wadi-wadi ngebadog ka urang ieu teh baju kesayangan ngadon dibadog di poe di dieu deui ku aing lamun nyaho mah jelemana ku aing teh di kulub mah da bener ieu mah nu urang bener ieu mah bener sing denten teh nu urang ieu mah da aing ada Idem ya aing ngajual sulu jaba ieu baju urang aya nu nyolong cerita ngilikan heula buah jambu ada jambu nang handaparan til kene atuh mah nyawa cerit ngadaharan nu aratakeun teu waras sanas ka dieu di jugjug bulan tungan we kitu cerita raresen nih hayang tereh tepi ka ieu masih Ijem ieu neukan lagoni neukan menang peucang sahiji resep oge itu teh juga si emeh enggak gitu si emeh marandan si emeh selaikeun ya euneuk-eunekan lagoni euneuk lah ning suwe da si emeh da nya ning sengkat lain itu si emeh baju ucrit eta naon sih rusuh ari kayu masih Ijem ya eta baju ucritnya iya berarti mah baju urang emang di ditunya di poenya justru ieu teh aya nu madog baju emeh ieu teh mana eta di mana betina di ditu tina sampayan eta teh nu ih berarti mana ucrit ge gaduh di bumi berarti mana nu nyolong madog di mana eta ucrit gaduh di bumi teh baju ti luar negeri nu emeh si emeh mah ucit ge gaduh ih iya teh nu ucit teh nu ucit di dieu tuh menang baju mana emeh ya berarti mana nu nyolong baju emeh ucit ge gaduh ieu teh menangnya sehanti bumi ieu mah nu ucit eta nu emeh ih gerak ibu jadi udah angin ini gimana ya mama baju ucrit gimana lagi ucrit bagus nyampai ku itu mau emeh mana nu ngaku ucrit itu kumaha itu gantian pokoknya mah emeh tanya ngapa itu
itu teh baju cerit mong kuduanya. Anak gara-gara ini karep pokok nama kuduanya. Terus duduk ka mana? Tia. Terus kali ulang hayu tangtengan sih teh hayu. Dengan daun sawu kemana nya ya teh? Tapi cenah mah deket si Ijem teh loba bareta teh. Rek mais hayam, sigan we tuh ek dek Ijem heula peson ka Ijem. Udah kita nahaon eta rambai. Walun sahari dinya. Ih kebeneran ketan. Jangan ulah lewe hayu cangtengan itu juga si Nyai. Nyai lain Bersih ya Nyai. lumayan yang ngelakan daun. juga baju urang. Ku si Nyai kapanggih. Buah heueuh. Alhamdulillah kapanggih aku si Nyai baju emek. Baju cerit naon Cici. Ayo cangtengan ketemu Nyai. Mau cerit yang si celemet naon. Ih aing kedeak kana dahareun urang. Ah, ini kana Alhamdulillah Gusti. Nyai. ih yang galang ngarudag. Ih geus teuing. Alah kalau so. Nahaon si cenanya? Aing mah ngaceleng lapna. Nah, Palit trit. naon nu palit? Baju emek palit. Baju elap. Aing mah Bete apa?